Denny Gatsby teh Denny Oncel. Salah sahiji penyiar radio. Penyiar radio naon teh? MC bolanya. Pakai kan tuh. MCK gitu. Kurang bocorkeun saeutik. Loba nu katipu. Soalna ketika di radio sorana menggelegar. Bageun. Jelema teh jangkung gede. Ganteng. Loba urang rata nanyakeun. Pas nanyakeun teh ka dieu sorang. Denny Gatsby yang mana ya? Loba nu Bogor sorana. Jadi bola teh kan jadi tadi kan karena jadi tujuan teh berarti ditambah ku jeung bumbungnya bumbung akhirnya jeung lamun kudu disebutkeun uing oge sabenerna mah kabawana ku ieu nya uing keur SMP pan eta kabawakeun ku ieu jeung ku bumbung ieu teh tieuranna mah trio tapi duaan Trio duaan ieu teh kan Denny Gatsby teh trio jeung bumbung tapi duaan kela hiji deui kapan ieu hiji jadi kahayangna teh apa jenis Ebel bener kan Ebel trio Ebel Dojon Bandung teh baheula tiluan jeung ieu uing mah kababawa wungkul ieu mah jeung abok kene acan berarti lebih teu lah ieu SMP ieu teh leuwih heula ieu urang mah kolot MC na halus mah matak tadi ge nya berarti diajar MC si MC teh kumaha sih itu siaran radio radio mah kerjaan opening di Ganesha geus kolot poho deui urang diajarkeun ka Ohang enak mah da geus beda masuk Ohang mah lain urang poho deui sorasia teh siaran kamu ke siaran Ganesha kumaha ieu mimiteuna pemirsa cerita kumaha pemirsa terus poho deui buru kumaha pemirsa terus canyarangun alah buru kumaha poho pemirsa deui radio di mana-pun berada pemirsa dimanapun berada dalam acara terus poho deui nah jadi salah sahiji nu ngenakeun karena dunia MC dunia lawak lengser calung uing kababawa ku ieu di samping di samping urang naon teh terus turunan seni pun bapak ti bapak Atang sarua tah Bapak Atang teh guru abdi jadi kitu tah jadi pak ieu non pak guru-guru soalnya kerjaan urang mah kieu kan ayeuna Ohang Denny baheula mah nya bener lain babahola aja ayeuna ge Denny Mulyadi Hadieu itu malah channel batur ieu channel Denny Mulyadi baturna itu mah marahokan itu canggih HP-na leutik ge canggih oke mahal pemirtu ieu innalillahi 16 dinten kapengker Ibu Tuti ibuna Ohang teh husnul khotimah dia Ohangna oge tiasa husnul khotimah ya kami acan kami can arapaleun sejarahna Ohang nepikeun ka bisa jadi pelawak nasional jadi pelawak kasohor ieu teh sejarah dilahirkeun ieu dongeng ti Bapak Atang di zaman lain geus kaleresan kamari abdi kamari pisan jeung Aa Wahyu video call jeung Bapak Atang ngaran Wahyu urang kakarek jati diri di channel urang di channel lain can pernah buka rahasia dia nama Aa Wahyu dari Mulyadi ya Kang Denny kan kieu tetep Bapak Atang itu adalah guru sararea di negeri abdi makanya urang sok loba tanya kumaha eta Ohang nepikeun ka bisa alus apa dina tarik suarana Pak Atang kan urang teh seorang sosok seni nih sejarah Ohang
saya itu adalah seorang sosok seni cek Pak Atam. Hayang boga anak nu bakal neruskeun kana seni. Betul. Jadi ketika Ohang lahir, ya iya kisah nyata nih. Ketika Ohang lahir, Bapak Atam teh boga iket juga iket kieu tah. Ya, benar. Ya, boga iket besok dipake. Di gemol teh ku eta pas burusut budak ceurik teh. Ya, benar. Di gemol ku iket Ohang. Di aisna teh. Ya, barang itu kan Beli biasana ku